kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ayeuna memandang kana dunya kumaha? Sarua mandang kana dunya oge kudu muka sapa, kudu tembus kana hakikatna. Di balik dohir aya batin, di balik batin aya batinul batin, di balik batinul batin aya nu nyiptakeunana, aya nu bogana. Dina satiap perkara anu diciptakeun aya isyarah, aya ibroh anu jadi hikmah keur manusia. Faqad ja'alallahu hadhihi dunya wa ma fiha dahiruha ghirah faman waqafa ma'a dahiriha kana madrura. Mangka saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala geus ngajadikeun ieu dunya jeung pangeusina anu dahiriahna atawa penampakan luarna mangrupakeun tipu daya. Mangka sahajana anu ngarasa cukup, sahajana anu ngarasa puas, sahajana anu eureun ngan sabatas kana penampakan dahiriahna wungkul, mangka eta jalma teh mangrupakeun jalma anu geus katipu ku dunya. Contoh jalma anu mandangna kana dunya ngan sabatas kana dahirna wungkul, manehna mandang kana kaausan jeung kana kaendahanana, manehna mandang kanu dipikaresep jeung kanu dipikahayang ku hawa nafsuna. Tina pirang-pirang perkara dunya seperti rupa-rupa kadaharan, rupa-rupa inuman, rupa-rupa papakean, rupa-rupa kendaraan, rupa-rupa perhiasan, rupa-rupa tempat tinggal, rupa-rupa perkebunan, peternakan, persawahan, perniagaan, rupa-rupa awewe anu garulis jeung rupa-rupa harta banda nu sejena katingali ku manehna. Aya jalma saperti juragan Cecep misalna. Juragan Cecep teh pangalana gede kacida, pamajikanana geulis ka bina-bina, kendaraanana mewah luar biasa, kebon jeung sawahna kacida legana, imahna gedong sigrong, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Cek paribasana nalika mandang ka juragan Cecep anu saperti kitu kaayaanana, tuh timbul pamikiran dina diri eta jalma. Cek pamikiranana, duh ngeunah amat mun aing bisa jadi kawas juragan Cecep, serba ngeunah serba gampang, hayang naon wae kabeli, rek piknik ka mana wae bisa, jeung sajabana tuluy efek tina eta pandanganana kana eta dunya nu saperti kitu, mangka bergejolaklah hawa nafsuna. Di antara gejolak hawa nafsuna teh nyaeta hayang siga juragan Cecep. Kusada manehna boga cita-cita hayang siga juragan Cecep, mangka manehna digawe bekerja keras banting tulang siang jeung malam, ngumpul-ngumpulkeun barang-barang dunya seperti duit, imah, kebon, sawah, motor, mobil jeung sajabana. Tuluy nalika keur aya dina kaayaan anu saperti kitu, keur mojohna sibuk ngumpul-ngumpulkeun dunya tanpa diduga-duga
ujug-ujug aya ngajemput. Saha ngajemput? Nyaeta dijemput ku al-maut. Nyaeta ujug-ujug datang maut. Raga papisah jeung nyawa. Tadi dinyalah kakara eureun kasibukanana, didinyalah kakara eureun kahayangna. Nalika keur hirup keneh mah kahayangna teh jeung kasibukanana teh eueuh-eureuna. Tuluy manehna datang ke alam akhirat tanpa mawa nanaon, tanpa mawa perbekalan anu dibutuhkeun pikeun kalumangsungan, pikeun kanikmatan, pikeun kasalamatan, pikeun kabagjaan hirup di akhirat. Kakara di dinya manehna sadar kana hakikatna dunya, mangka timbullah penyesalan. Naon hanjakal? Naon hanjakalna? Hanjakalna teh ari penyesalan jalma anu geus paeh mah eueuh gunana. Tiadalah berguna penyesalan anu datang nalika nyawa geus dicabut tina badan. Padahal kurang kumaha pangeran mah geus ngelingan. Dawuhan firman Gusti Allah dina Al-Qur'an, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Omat aranjeun ulah katipu ku bolak-balikna jama-jama kafir di negeri-negeri. Contohna saperti Krajirit Internasional, sarapan di Beijing, ngopi di New York, rapat di Delhi, makan siang di Paris, jalan-jalan sore di Berlin, makan malam di Dubai jeung sajabana. Misalna si inget eta teh mataun qalil, tanu saperti kitu teh eta teh ngan saukur kesenangan sesaat, summa ma'wahum jahannam. Tajalma kafir nu saperti kitu teh balikna teh ka neraka jahanam. Wa bisa mihad jeung ari neraka jahanam eta teh mangrupakeun panggoreng-gorengna tempat pangbalikan. Gitu. Jadi kerjama jama nu iman ka Allah mah ulah hayang di dunya siga jama-jama kafir. Namun orang hayang siga batur tapi ngan kadua tipe manusia anu hirup di alam dunya. Sakumaha anu parantos didhawuhkeun ku junjungan urang sadaya ku Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, la hasada ila fitnatain. Tong nikah hayang aranjeun kana perkara nu aya di batur kecuali kana dua perkara. Rajulun atahullahu malam fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Muka hijinya eta jalma anu dibeungharkeun ku Gusti Allah ku pirang-pirang harta banda. Tuluy eta harta banda kumanehna dipake kana jalan anu hak, dipake kana jalan rahmat karidhoan Gusti Allah. Lamun ujang hayang siga jalma anu saperti kitu bagus, eta mah teu naon, teu dilarang ku hukum Allah, menang. Contohna saperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat Nabi anu pangbeungharna salianti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, nyaeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Saking kubeungharna eta jalmi anu jenengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, duitna oge, dinarna jeung dirhamna oge kakucapkeun disimpenna oge dina lemari besi.
mungku zaman ayeuna mah brangkas tadi negeri Arab di zaman harita jama anu boga brangkas kecuali Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Naon bedana jeung Abdurrahman bin Auf? Duanana kaasup kana 10 jama anu menang jaminan asup ka sawarga. Tulung 10 eta anu panerima asup ka sawarga teh Abdurrahman bin Auf. Naon sababna? Nah lain Sayyidina Utsman padahal sarwa beungharna, tapi nu dihisab panglilana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Bedana teh ari Sayyidina Utsman mah nalika jumenengna pangbeungharna, tapi nalika maotna mah pakir. Kerju meneng nama nyumbang jang kabutuhan perang Tabuk ge nyumbangna kacida lobana 2 kantong anu eusina masing-masing 2.000 dinar. Sadinar teh beratna kurang leuwih 4 gram. Jadi mun ditimbang mah beratna dinar nu disumbangkeun ku Sayyidina Utsman pikeun perang Tabuk teh 16 kilo emas murni. Pakucapkeun eta lomari besina teh jadi bahan hasad, jadi bahan inceran ti musuh-musuh anjeunna. Dubika nalika anjeunna maot eta lomari besi teh, eta brangkas teh jadi rebutan musuh-musuhna. Pada hayang pimilikanna eta brangkas, tapi nalika eta brangkas dihancurkeun, nalika eta brangkas dibobol, di jerona geus eueuh hartaan, di jerona geus eueuh dinaran, geus eueuh dirhaman. Di jerona teh eusina teh ngan aya salambar kertas. Dina eta kertas aya tulisan adunya gurur, dunya teh saestina ngan saukur bujukan. Jadi Sayyidina Utsman manggus nyaho kana hakikatna dunya, matak nalika anjeunna rek datang kana maot, pakayana geus beak dipake di jalan rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab anjeunna mah uningnya dunia itu adalah alat anu digunakeun ku setan keur ngabujuk manusia supaya teu ariman, supaya teu areling ka Gusti Allah. Talamun ujang hayang jadi jalma beunghar anu kawas kitu, pek eta mah teu katipu. Sabab memeh anjeunna maot hartana geus dibeakeun, diwakaf-wakafkeun jang kamaslahatan umat, beak dipake ngabdi ka Gusti Allah. Nu kadua, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimu biha. Nyaeta jalma anu dipapariman ku Gusti Allah ku pirang-pirang ilmu, jembar ku ilmu sugih ku pangarti, teu eta ilmu kumanehna diamalkeun jeung diajarkeun. Contohna saperti Sayyidina Ali radhiyallahu an, geus teu kudu dicaritakeun deui eta mah geus arapal. Jadi orang menang nikah hayang, menang bercita-cita hayang seperti 2 jama anu tadi. Tasalianti 2 jama anu tadi mah seperti nikah hayang siga jadi jama-jama kapil anu beunghar, ta eta mah tong hayang. Eta mah tungtung teh jahanam.
dina baik-baik kanu tadi jalma nu mandang dunya ngan sabatas kana penampakan luarna hungkul ngan sabatas kana lahirna hungkul mah bakal katipu, bakal kabobodo tenjok kasamaran tingali. Wa man nafada ila batiniha kana indallahi mabruro. Jeung saha jalma anu pandanganana tembus kana hakikatna nyaeta kana batinna dunya mangka etalah jalma anu hade munggu Allah. Ari contoh jalma anu pandanganana tembus kana hakikatna nalika manehna mandang kana dunya katingali ku manehna gambaran batin tina eta dunya yen saestuna dunya teh tereh pisan berlaluna gampang leungitna ditipu ku batur leungit dikorupsi ku karyawan leungit dijamret ku begal leungit disatroni ku rampok leungit jeung gampang ruksakna kaduru ku sele ruksak kena ku banjir ruksak kasenggol ku puting beliung ruksak ku gempa bumi ruksak ku gunung meletus ruksak jeung saterusna. Jadi nalika mandang kana dunya katingali ku manehna yen dunya teh pana nyaeta teu kekal teu abadi. Sakabeh jalma ngalaman papisah jeung dunya aya nu ninggalkeun dunya keur mujehna beunghar ujug-ujug kena ku corona kena ku serangan jantung kena ku kacilakaan nepi ka maraotna. Aya oge jalma anu ditinggalkeun ku dunya harta banda beak ditipu batur beak ku kabangkrutan usaha beak ku sabab kenyahoan korupsi kabeh hartana disita ku KPK jeung sajabana tatina mandang kana dunya manehna sadar yen aya nu leuwih kekal jeung nu leuwih alus tinimbang dunya yaeta akhirat. Tina sadar kana hakikat dunya mangka eta dunya ku manehna dijadikeun ladang keur kahirupan akhirat. Jadi ladang tina kauntungan dunya tina usaha dunya ku manehna lain dikumpul-kumpulkeun di dunya tapi dikaakhiratkeun. Aya leuwihna tina pangabutuh dunya dipake makean ka budak yatim, dipake nyuguhan kanu ngaji, dipake ngabungahkeun indung bapa, dipake kana rupa-rupa ibadah, kana rupa-rupa amal soleh kalawan ikhlas karna Allah. Ta eta ngaranna dikaakhiratkeun. Mata tong kaget mungke di alam akhirat aya zaman nalika hirupna di dunya mah sederhana tapi di akhirat mah jaradi raja. Ta eta contoh jalma anu teu katipu ku dunya itu. Jadi nalika mandang kana dunya si ingat heueuh al aqwalu dahiruha girratun wa batinuha ibratun fan nafsu tandiru ila dahiriha wa qalbu yandiru ila batiniha. Ari dunya dahirna eta mangrupakeun tipu daya sedengkeun batina mangrupakeun pelajaran. Ku sabab kitu mun hawa nafsu ente mandang kana dahirna mangka hate ente kudu mandang kana batina supaya ente teu jadi jalma anu katipu ku dunya gitu. Nah eta perkara anu kahiji nu kudu dikanyahakeun dina hal dunya. Nu kaduana ulah heran tong ngarasa aneh kana pirang-pirang kakisruhan, kana pirang-pirang kakacauan, kabingungan, kasusahan anu terjadi di alam dunya, boh nu terjadi ka diri orang sorangan, boh nu terjadi ka diri batur, eta mah geus lumrahna di dunya, ulah kaget.
Naon sababna? Sabab ari dunya mah memang alam ruweuh, lain alam damai, lain alam tenang. Dunya mah memang geus dijadikeun pikeun lumangsungna perjuangan kasep. Ngaran-ngaran perjuangan pasti aya riweuhna, aya susahna, aya payahna, aya pengorbananna. Mata tong kaget da jalma nu hirup di dunya mah kabeh oge ngalaman kitu. Yang harepan pirang-pirang kariweuhna masing-masing sarua jeung urang heueuh. Boga kahayang ku urang diperjuangkeun tapi teu cumpon. Boga rencana geus direncanakeun ku urang sedemikian rupa tapi nu terjadi teu sesuai jeung rencana. Muga usaha niatna rek nala kauntungan tapi nu datang kadon karugian. Keur ngeunah-ngeunah sehat ujug-ujug datang gering. Keur bejehna bunga datang kasedih jeung sajabana tapaledah dinya nalika mandang kana kiruhna dunya urang kudu sabar. Begitulah dunya adanya. Dunya mah alam anu pana, hartina eueuh anu langgeng di dunya mah. Moal lumangsung di alam dunya salian teu silih bergantina perkara-perkara anu pana. Berang silih berganti jeung peuting, sehat silih berganti jeung gering, untung silih berganti jeung rugi, bunga silih berganti jeung sedih, gampang silih berganti jeung susah, pujian datang silih berganti jeung hinaan jeung saterusna. Tak kusabab kahiritan di dunia mah kitu takdirna, mangka urang kudu bisa memahaminya. Di antara tanda yang anjeun memahami kana dunya nyaeta anjeun teu neangan di alam dunya perkara anu eueuh. Naon eueuh di alam dunya? Kakekalan. Di dunya mah eueuh kakekalan. Kakekalan mah ayana lain di dunya tapi di akhirat. Artina mun ente neangan bunga anu kekal, neangan sehat anu kekal, untung anu kekal, nikmat anu kekal dina kahirupan dunya moal manggih kehet. Tamun eta anu diteangan ku ente mangka ente teh neangan barang anu eueuh. Hayang kekal bungahna, hayang kekal sehatna, hayang kekal nikmatna, hayang kekal hartana jeung sajabana bari di dunya. Moal manggih moal ngerde. Ngatak teu saurang Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah, man talaba malam yuhlak at ada nafsah walam yurjak. Sahajana nu neangan naon teu diciptakeun ku Gusti Allah mangka manehna geus nyusahkeun ka dirina sorangan jeung moal kapanggih naon anu diteanganana. Diteruskeun ka Imam Ja'far, ya Imam naon perkarana anu teu diciptakeun ku Gusti Allah di dunya? Jawaan Imam Ja'far ar-rohah. Di antara makna ar-rohah nyaeta kalapangan, kabagjaan, katentreman anu kekal. Jadi sing ingat heueuh temuangan eueuh ta eta teh mamisahkeun ka diri urang sorangan. Tamun urang geus wawujung hakikat dunya, kadituna urang kudu geus siap-siap. Kahiji geus siap kana terjadina perubahan, kana terjadina karuksakan, kana terjadina kasusahan, kana terjadina perpisahan. Nu kaduana geus kudu siap kana perbekalan pikeun nyorang kahirupan anu kekal abadi nyaeta kahirupan akhirat. Naon anu engke dibutuhkeun ku urang di akhirat geura kirim-kirimkeun ka akhirat ayeuna.
supaya engke di akhirat urang teu kaasup jama-jama anu menyesal, teu kaasup jama-jama anu cilaka kalawan kacilakaan anu kekal. Tapi justru sabalikna datang ka alam akhirat teh urang aya dina kawilujengan, aya dina kanikmatan anu kekal.